hati urang dianggo rendah diri bertawadhu di hadapan Gusti Nu Maha Suci. Imutan urang diangge mapai kana dosa jeung salah urang nu pernah kurang dilakukeun ti mimiti baheula balik dugikeun ka waktu ayeuna. Sokomo dosa anu teu acan dugikeun ka ayeuna katobatan ku urang di hadapan Allah. Dosa leutik eta bakal ngahambat kana lancarna proses sakaratul maut. Dosa gede komo deui ieu dosa lamun can dihampura ku Allah nu sakieu seueurna, lamun can kaburu katobatan dina hirup urang, maka dosa urang nu sakieu lobana bakal ngabeungbeuratan ngabawa kana nyerina sakaratul maut yang urang sadayana. Dosa ieu nu urang nu teu pernah katobatan, nu can pernah katobatan, nu teu bisa urang sorangan ngitung ngawinci hiji-hijina dosa jeung salah urang. Kabeh dosa ketika urang masuk ke alam barzakh, urang bakal maut menghadap Allah. Ketika urang asup ke alam barzakh, di barzakh urang bakal ngarasa kesepian sorangan teu aya nu ngabaturan. Di dunia sanajan urang ripuh teu boga duit teu boga sagala, tetap masih bisa minta tulung ka jelema nu aya di gigir tetangga dulur urang, tapi di barzakh teu bisa urang minta tulung ka tetangga. Ketika orang asup ke alam kubur, orang teu bisa minta tulung ka dulur nu biasa nulungan ka orang ketika kasusahan. Ketika orang asup ke alam barzakh, teu bisa orang minta tulung ka dulungan nu biasa nulungan ka orang ketika mengalami karipuhan. Ingat, barzakh adalah tempat pembalasan pertama akibat ulah paripolah amaliyah pagawean orang di dunia. Loba jelema ketika berhadapan dengan malaikat Allah munkar nakir nanya ke orang sadayana. Ketika orang loba amal ibadah, ketika orang pinuh ku ibadah dina kehidupan orang, pinuh ku amaliyah, amalna ikhlas lillahi ta'ala, maka pertanyaan, semua pertanyaan malaikat dijawab dengan lancar ku orang sadayana. Tapi ketika sahawai jalma, tu anak presiden, tu anak kiai, bahkan tu kiai, tu kabeh komo orang nu sabatas pedagang, pengusaha dan lain sebagainya, asup na kalam barzakh ditingali ku urang, ternyata amal urang loba keneh gorengna tibatan alusna, didinya pembalasan Allah tiba ka urang sadayana. Siksaan di barzakh jelema nu disiksa ku malaikat sakali digebuk ku gendirna malaikat mebesna 80 meter ke jero tanah. Saking ku tarik jeung dahsyatna siksaan di jero alam kubur. Komo lamun urang ngobrolkeun tentang siksa di akhirat, ya Allah, jelema di dunia nu tukang nyokotan harta batur maka bakal ditembongkeun saperti sasatuan nu bisa jeung pinter nyokotan harta jeung benda batur. Ketika jelema di dunia na tukang mabok, tukang doraka, tukang zina dan lain sebagainya, maka ditembongkeun amal kalakuanna, muncan kaburu katobatan di dunia keneh, maka gunakeun kesempatan umur yang urang sadayana. Mengpeung urang dibere keneh umur ku Gusti Allah, mengpeung urang dibere keneh sehat ku Allah Subhanahu wa taala, reka saha deui urang lamun teu minta tulung ka Allah Subhanahu wa taala. Reka saha deui nu mampu nu bisa nyelamatkeun urang dunia di akhirat lantaran nu nyieun surga lain jelema tapi Gusti Allah, nu nyieun neraka lain makhluk tapi Allah Subhanahu wa taala. Jeung yakin nu mampu nyelamatkeun urang adalah Gusti Nu Maha Suci. Sing sadar sing rumasa, ya Allah, abdi sadayana makhluk jalmi-jalmi anu hina, katinga hina teu aya daya upaya di diri abdi uwal Gusti nu masihan kakiatan, ya Allah. Abdi nyuhunkeun abdi nu hina ieu hoyong dipaparin kakiatan kangge sampean abdi supados hampang ngalengkahkeun kana sadaya lengkah amal ibadah dina hirup abdi, ya Allah.
hampangkeun lengkah abdi ketika aya panggilan amal ibadah menjero eta panggilan aya ridho Gusti kangge abdi sadayana ya Allah. Hampangkeun panangan abdi pikeun masihkeun sebagian rezeki jeung harta abdi lantaran di jero harta rezeki abdi aya milik jeung aya kasalamatan nu bakal dibikeun ku Gusti kangge abdi sadayana ya Allah. Abdi udinga abdi boga harta jeung rezeki ladang capek abdi tapi Gusti ngadawuhkeun arsakhi habibullah wal bakhil aduwullah. Jalma nu berehan adalah kakasih Allah tapi jalma anu korek teu pernah jeung teu hayang barang berek musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hampangkeun panangan abdi ya Allah ketika aya dulur sanak baraya abdi nu ngabutuhkeun kana bantuan abdi sadayana ya Allah. Elingkeun hati abdi ketika hati abdi mengkol di jero ibadah nu kuduna di jero ibadah kudungan sakadar hayang ridho Allah. Di jero ibadah abdi loba keneh sagala rupa di jero hati abdi sadayana ya Allah nu kuduna salat di jero salat abdi ngan sakadar hiji Allah nu dituju ku abdi ieu mah abdi di jero salat loba keneh duniaan ya Allah. Di jero ibadah abdi loba keneh harta jeung dunia tujuan abdi sedekah nu kamari nu baheula nu kuduna renangan ridho Allah kalah kahayangan sabatas ka alam ku jelema ya Allah. Abdi izin ari pamenta mah geus teu kira-kira ka Gusti hayang beunghar hayang sukses hayang bagja jeung sagala rupa tapi ibadah abdi gorengna ka bina-bina ya Allah. Keur ibadah goreng ka bina-bina maksiat teu pernah dieureunnan ku abdi sadayana ya Allah. Abdi izin ku para wali-wali Gusti ya Allah. Wali-wali Gusti masa kitu ibadah na geus kenteng ibadah nagus istiqomah tetap istighfar mengharap itu Allah masih nyakrakeun cipadon di tengah-tengah kesunyian malam ya Allah. Abdi izin ku baginda Nabi ya Allah kangjeng Nabi masadaya dosa geus teu gaduh dosa saeutik akan bahkan dijamin lebat surga dijadikan manusia nu pangmulia-muliana. Tapi kangjeng Nabi teu pernah alat ibadah ka Gusti, teu pernah eureun istighfar hayang diampura ku Gusti Allah. Abdi nu sakieu hinana ya Allah, abdi nu sakieu hinana ya Allah, abdi nu sakieu hinana ya Allah. Ayo kacandak mulia ku kamuliaan baginda Nabi ku berkahna salawat wa barik ya Allah. Abdi nu sakieu hinana ya Allah, abdi nu sakieu hinana ya Allah, abdi nu sakieu hinana hayang diijabah doa abdi ku berkah jeung mulyana baginda Nabi ya Allah. Abdi nu sakieu hinana ya Allah, abdi nu sakieu hinana ya Allah, abdi nu sakieu hinana ya Allah di hadapan Gusti. Abdi hayang dipaparin hampang dina menghadapi sakaratul maut ya Allah ku berkah jeung mulyana baginda Nabi ya Allah. Abdi nu sakieu hinana ya Allah sanajan abdi pinuh bebolokot ku dosa teu pantes ari disebutkeun abdi sadaya ahli surga majauh kana kapantesan abdi nu sakieu hina sakieu lalawara ibadahna ya Allah. Lamun abdi disebatkeun ahli surga ma ararisin surga nu sakitu mulia jeung indahna teu pantes dijijingan ku abdi sadayana ya Allah. Tapi abdi hoyong ku berkah maoskeun salawat abdi sadayana ku berkah kagungan kangjeng Nabi Muhammad ya Allah. Abdi hayang dipaparin syafaatul uzma ya Allah yaumul qiyamah. Abdi sadayana hayang disebat nami abdi ku baginda Rasul di hadapan Gusti ya Allah. Abdi hayang sadayana diaku jantan umat kangjeng Nabi di dunia demikian ke akhirat ya Allah. Abdi hayang diselamatkeun sareng sadaya kulawarga abdi tina siksa kubur siksa di alam akhirat ya Allah. Selamatkeun sadaya kulawarga abdi ya Allah, selamatkeun sadaya sahabat abdi ya Allah, selamatkeun sadaya murid abdi ya Allah, selamatkeun sadaya jamaah abdi ya Allah.
Selamatkan Nabi sadaya ya Allah, keberkahan salawat wa barik keberkahan baginda Nabi ya Allah. Astagfirullahalazim. 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 Astagfirullah.